akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mayit bae roha. Ye, cek ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Sekamari wahai para mukminin mukminat seluruh, istajibu lillahi walir rasul, sok subadanan ku aranjeun kabeh pangundang Allah jeung pangundang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subadanan idza da'akum lima yuhyikum, di mana ngajak ka aranjeun kabeh kana ngalaksanakeun perkara nu bakal ngahirupkeun aranjeun kabeh, yakni urusan agama. Mana nu kira-kira bakal ngahirupkeun agama, patali jeung dirina maupun jeung umum, laksana. Ngadenge undangan Gusti Allah, azan segera. Undangan Allah ketika nisab Allah ngundang zakat, laksana. Ketika undangan Allah urang geus nisab haji, laksana. Istajibu lillahi walir. Ketika Allah ngajak perang, laksanakeun ulah sieun-sieun. Sebab melalui perang bakal hirup agama, teu diperangkeun paeh agama. Di urang terlena teu daek perang, kos kieu kaayaanan, perangkeun. Lamun memang geus waktuna perang. Kafir Arabi nyerang ka urang teu puguh teu karuh, Walanda nyerang ka urang, ya siap perang apapun yang terjadi. Amerika nyerang ke orang, Harabi nyana merangan orang, siap. Inggris, siap. PKI, ya siap. Perang. Lamun diantep, bakalna orang terlena. Agama hancur. Tapi perang teh kapan di akhir zaman mah make taktik saha ieu teh anu boga kekuatan perang. Ternyata di Indonesia mah horenganan tetep dihenteu-henteu ge aya di bawah tangan para penegak agama, yakni para kiai-kiai. Lamun diperangkeun kiaina masih kene ararutuh mah atuh pimanaeun bakal menang kafir teh komo di urang mah minoritas. Kajen kukumaha ge kapan tetep kekuatan umat Islam teh diperhitungkeun di Indonesia atas di bawah naungan para kiai. Nu mantak atuh nu boga lalakonna heula dipareuman supaya semangat juang perangna teh mulai dibarengkeun jeung liberalisasi. Dibere kedudukan, dibere duit, dibere kemewahan.
mulai ngomong lemah kan di persentase wah sekian persen guys kajahoan si eta sabaraha persen lemah tak kuari mah tinggal nu kararuat berean duit lemah tiba heula nu boga kekuatan agama mah adalah Toriko Irak torikohna nu kuat Syria torikoh nu kuat Yaman torikoh nu kuat diakui dunia tah mah termasuk di Indonesia ahli-ahli torikoh sebab torikoh mah hiji we lillah nu dideuleu nyawa jadi taruhanana lillah torikoh mulai nyen toriko gadungan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon nu penting masal zikir bae beuh zikirna ge ngaganggu kanu nyeri huntu geus pokona namanya lazala likir geus boga teu puguh kadenge ai cek nini aya teh sekeran zikir kan kitu amat zikirna torikoh nih jadi ini tiba lagi nyaho ka torikoh jangan teu hahu-hahu kos kitu mana runcul ku ari aya anu ahli torikoh boga pamajikan anu 12 aya anu ahli torikoh teh boga pamajikan 7 ka belah dieuna nanggap orkes atuh naon bedana jeung jawara tama kos kitu beuh cenah lain deui engke lamun tas naon kitu ngaranna ngadaengkeun musik kajo tobat emang titah kitu emang kos kitu tariko wal muncul ku ari di Pandeglang muncul di Serang muncul di Tangerang muncul tariko teh bahasana ge mun asup ka tariko ieu engke dagang jadi maju oh tariko teh jurusana dagang namun asup ka tariko ieu mangke urang jadi masyhur oh tujuanna masyhur namun asup ka tariko ieu mangke teh urang teh bisa hiber oh yang bisa hiber cara manuk gereja ulang lamun boga tariko ieu mangke ke dikagumi ku jelema oh yang dikagumi saralah kabeh tariko mah megatkeun makhluk megatkeun dunia eueuh nu dideuleu Allah hiji asal ngomong tarikoh kadinya bae lain Allah geus salah pengrikrutan kata jamaah kiai anu ge loba jamaahna yu urang yeun deui ieu tarikoh lain kitu tarikoh papegatan di jero hate ka makhluk hiji bae Allah geus teu sambarangan diasup-asupkeun tarekat atuh siap alhamdulillah kuarikan dagang maju tah berkat tarekat aing siap kuari alhamdulillah mama ayeuna geus naik jabatan eta asup tarekat kembangkeun ku sia babaturan sia ajakan asup tarekat ka dieu bawa mahar sapi kebo ka dieu tarekat teh kos kitu ayeuna masyaallah nah ieu keur carita mun perang kumaha tah ahli tarekat kos kitu moal bisa sebab nu dimaksud dage dunia malah ilunya da kaditu andai kata aya PKI kemudian nyana asup ka ahli tarekat kos kitu ahli tarekat teh ngadukung PKI moal beres kadeuleuna ku urang dakwah anu bebeneran selain daripada nu lillahi ta'ala ieu lagi sesek wari urang mbana anu diajak berjuang ku urang sieu geus enten teh heula we sieu urang ajak si enten teh heula we ieu ajak mah hese deuk berjuang teh hese kuari neangan batur sebab naon besi kalengitan dunia besi kalengitan keagungan besi kalengitan kamulyaan embung berjuang teh mantak agama mundur bacakeun ayat ieu Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum di mana Allah ngajak perang sok subadanan Kangjeng Rasul ngajak perang hek subadanan sebab melalui eta bakal hirup agama
ketika perang Badar dilaksanakan, ternyata sahabat-sahabat teh nyahoeun bahwa musuh teh 1000na, sedangkan geus terlatih kekuatan anu luar biasa. Tuluy pembekalan anak pohar. Sementara di sahabat bangan 313 ge perlengkapan anak kapan teu aya aja maksudna ge lain rek perang. Ieu aya gimbir, aya borangan, sieun menghadapi musuh-musuh Allah. Maka Kangjeng macakeun ayat selanjutnya. Walamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kudu nyarah waranjeun kabeh para sahabat khususna saat eta umumna seluruh muslimin muslimat. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sanyana Allah teh eta teh ngahalangan jadi dinding antara hiji jelema jeung hatena. Hate teh nempel di diri urang berarti deket jasa kolbu teh ka diri urang sebab aya bagian daripada diri urang. Kolbu teh ngagantung. Tetapi Allah nyaritakeun yahulu bainal mar'i wa qalbi, antara awak jeung hate horeng aya Allahan. Masya Allah kari. Coba orang bongkar di mana ada Allah. Oh, ieu teh nginayah majaz atau kana deketna Gusti Allah ka urang. Akur jeung ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah teh leuwih deukeut ka urang tibatan urat genggerong. Urat genggerong teh bagian daripada awak urang, tapi horeganan aya Allah nu leuwih deukeut tibatan eta. Berarti kajahona Gusti Allah teh luar biasa. Urang di mana bae, urang keur kumaha bae, kerteg hate urang Allah nyahoeun. Gumarentes hate urang teh Allah nyahoeun. Tur urang teu bisa sakahayang urang. Sebab urang teh aya dina iradah Gusti Allah. Urang teh aya di qadar Allah. Urang teh aya di iradat Allah. Sadajan kukumaha ge urang mah teu daya teu upaya mantak urang dibere la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Teu boga daya teu boga kekuatan kecuali Allah. Geus teu meunang di aku atuh kekuatan urang teh janu Allah la quwata. Daya-daya urang ulah di aku sebab la haula. Nu Allah. Lamun ku urang lipiceunan kekuatan urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah, daya urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah. Ketika ku Allah dipiceun matawa ditarik deui urang mah teu daya teu upaya. Jadi urang mah sabenerna mah pae nu hirup nama ieu adalah roh. Ketika roh dicabut mah kapan urang moal bisa kiceup, moal bisa ngadenge. Aya rohan sedangkan roh adalah temenang ditanyakan yas'alunaka anir ruh kulir ruh bin amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ngan sekadar saeutik urang dibere kanyaho ku Gusti Allah. Nu mantak daya urang nu Allah, kuat urang nu Allah, deuleu urang nu Allah, denge urang nu Allah. Urang bisa ngadenge peureum coga ge urang hajo bisa ngadenge ta ieu teh dadengean urang teh pamere Allah geus kulantaran pamere Allah naon nu kadenge ku urang Allah nyahoeun janu Allah. Ketika ku Allah dicabut dadengean urang mulai dengan usia tambah dadengean ku ari geus rada lain deui mun ngomong kudu nengok kudu gandeng. Terus kemudian dicabut ku Gusti Allah. Tah sia keur ieu kan ngadenge boga rasa sia bahwa denge sia teh nu sia. Sok datangkeun deui ku sia. Ku aing dicabut dadengean sia. Nu aing sakedeung deui ngagoler sia. Deuleu sia ku aing, deuleu sia. Sok beuntak kadeuleu ku sia. Nu kadeuleu ku sia eta teh aing nyaho sebab
eta teh nang pamere aing cabut ku aing deuleuan sia mulai aduh huruf-huruf teh kadeuleu tapi bujur tetep kadeuleu insyaallah karim cek anu geus minus 7 8 5 nyana ngomong teu budak geulis amat cek incuna emang kadeuleu bah deuleu cenah abah teu kadeuleu nyaho nu beureum mah bibir kadeuleu bae ku abah ja abah sok maca Quran geus gageblek ceng asa ditabaca Quran we gageblek ai bibir kadeuleu cekas ceng oh pahara duit kadeuleu cekas nyaho aki jaho ieu 50.000 ieu 100.000 jaho hebat ai ka kitab ngegeblek ceng geblek sial ta mata ku nafsu mah kadeuleu bae abah lamun nonton TV kadeuleu huruf nu leutikna ge kadeuleu ceng insyaallah teh si abah alhamdulillah dibere kurnia ku Gusti Allah alhamdulillah masyaallah ai Quran nu gede teh hurufna ngageblek ceng tah bah teu kadeuleu make kaca sarua make kaca ge abah teu kadeuleu geus lah ngeureun kieu ti Allahna amboh ti Allahna epok teh nah nu Allah lantaran rada ngeregog para sahabat menghadapi musuh nu mata karegog saeutikan musuh loba nu mata karegog musuh teh terlatih sementara sahabat henteu nu mata karegog perlengkapan musuh luar biasa sahabat henteu maka ngabayangkeun nyana nu boga sagala rupana strategi perangna di nyana alat perangna aya di nyana kekuatan aya di nyana pembekalan aya di nyana tokoh aya di nyana mulai borangan cak Allah bejakeun Muhammad ka para sahabat wa'lamu perlu nyaho aranjeun kabeh annallaha sanyana Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah leuwih deukeut antara hiji jelema jeung hatena ulah sieun sebab Allah lantaran deukeut anu bakal utar aturna yahulu nu ngahalangan antara diri jeung hatena geus Allah anu bisa ngarobah-robah nu tadina sieun jadi henteu nu tadina teu sieun jadi sieun anu tadina borangan jadi borangan nu tadina wangi jadi borangan Allah mantak Allah teh maha kawasa tadina sugih susah tadina susah jadi sugih nu mantak nang Allah bejakeun sagala rupa teh fala yastati'u ayyumina aw yakfura illa bi iradati teu mampueun hiji jelema iman kecuali ku iradat Allah teu mampueun jelema teh kafir kecuali iradat Allah aya jelema di jero hatena hayang iman ka Allah Allah teu mengharapkan iman tetep aya kafir aya jelema teu kafir bae tetapi Allah mengharapkan iman kunaon jadi iman nang Allah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ya karim numantakan jeung Nabi teh osok sering ngadu aya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub he anu ngabulak-balik hate tsabbit qalbi Gusti tetepkeun hate abdi ala dinika kana agama Gusti sahabat loba nu ngadenge makan naros Ummu Salamah tuan ari tuan teh sering amat ngadoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik pantuan cenah sakabeh genang Allah cek Gusti Allah teh kapan wa'lamu cek Kangjeng Nabi teh kapan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah teh maha kawasa jeung maha kersa kersaning Gusti Allah teh kadang-kadang jelema kufur hayang iman teh dikersakeun ku Gusti Allah tetep bae kufur jelema kafir hayang muslim hayang Islam iman lamun ku Allah henteu mah atuh tetep bae Islam bae iman bae tetapi kadang-kadang jelema kufur kemudian jadi asup Islam aya jelema iman kemudian asup Kristen iyalah yahulu bainal mar'i wa qalbi masyaallah ieu teh lamun nilikeun hakikat
geus hakikat tebak kabeh genang Allah sakumaha di tukang gapan wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma hakikat nama ketika orang malangkeun batu teh deuk eta nu malangkeun teh Gusti Allah lain maneh hakikatna sebab maneh teh dihirupan ku Gusti Allah dibere kekuatan ku Gusti Allah maka atuh kadeuleuna mah nyokot batu teh urang ketika malangkeun kadeuleuna mah urang padahal wa baromaita id romaita walakin Allah haroma nang Allah hakikatna kecuali orang aya di makom syariat lamun urang di makom syariat kudu make syariat bae eta dibalangkeun ku urang syariatna mah hakikatna mah ku Gusti Allah sebab aya ikhtiar di diri urang geus atuh urang teh boga ikhtiar deuk salat anu ngalaksanakeun salatna mah Gusti Allah deuk puasa anu ngalaksanakeun puasana mah Gusti Allah aya jelema di jero hatena deuk ngaji kacilongok tengah jalan ka pangibabaturanana aya anu nawaran heuy aya motor murah mun dijual gegeraan 12 juta kuari deuk dijual kunyana cepet hayang 7 juta asal aya duitna bae deuk ngaji teu jadi balik cak babaturan kok balik deui bisnis teh nah orang boleh rencana Allah nu ngagulkeunan manusia hanya rencana Allah lah yang bener teh sia tuh dan Allah tadi mantak ieu teh aya Gusti Allahan di jero hate urang anu leuwih deukeut ka urang mah sabenerna mah Gusti Allah sebab antara hate jeung urang nempel hate jeung urang tapi dina Al-Qur'an ngajelaskeun yahulu bainal mar'i wa qalbi aya Allah keur ngaji mah urang meunang kuari ngomong ari sia salat nang sa nang Allah ari sia puasa nang sa nang Allah ari sia ngaji nang sa nang Allah ari sia joget nang sa nang Allah ari sia balik sendal nang sa nang Allah di makom taklim meunang sebab orang kan ngaji kabeh nang Allah tuh nu kaluar tidak kudrat iradat Allah ilmu hayat sama basa maling mulai nang Allah nang sa nang dia tama nya Allah maling deh ikhtiar nang urang Allah mapan pangeran ngagulkeun kepentingan Allah emang urang salat Allah untung atuh henteu emang urang lamun maksiat bae Allah rugi atuh henteu ngan sebagai pangeran ngalaksanakeun kahayang-kahayangna los si anu tah aing mah janji ieu asal sia nurut ka aing surga asal sia nurut ka aing neraka aing mah janji aing mah teu boga kepentingan aing mah maha suci cih kumaha coba ieu los teh jang sia aing mah nyieun bae pokona mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jang surga adapun sia aju maksiat ku maksiat teh mah aing mah ieu bae ngalaksanakeun sia mabok hayo wae teu boga duit teh bere ku aing nu ngajualna polisi ge ngajualan obat mabok ayo sia ulah hese-hese ayo diayukeun wae sia salat ayo ku aing sia puasa sia ngaji ayo kabeh ge eueuh di luar nang Allah sebab wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ialah Jabariyah Mu'tazilah urang mah ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar nama syariat nangaranan nang urang hakikat nama nang Allah numantak baheula Abu Nawas teh merangan kaum Jabariyah di Baghdad kiai-kiai teges asup kana Jabariyah kumaha Allah bae sagala ge sebab Al-Quran ngajelaskan wa ma romaita idh romaita walakin Allah haroma ditambah ku ayat ieu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi tuduh-tuduhkeun ku ulama teh kabeh ka Allah urang nyebut teh sia keur kama dia keur naon sia aing keur diuk nang Allah sia lempang nang Allah lain aing sia keur ngampak naon Allah bae di kantong sana Allah kabeh nang Allah di perangan ku Abu Nawas cek Abu Nawas dulur sing ada tetep urang masyarakat geus make ikhtiar wow dilawan ku kabehan Abu Nawas
madak Abu Nawas aju eedanan ge di samping negara acak-acakan oge ieu kiai-kiai asup kaum Jabariyah kabeh kaum Qadariyah insyaallah Abu Nawas dakwah terus bae barang balik jam 12 peting ka imah ditimpahan imah ku kaum Jabariyah kaca-kaca segala naon parareupeus lah cek Abu Nawas tuh masalah cek Abu Nawas gak tuh wali imah nu Allah ditimpahan ku Allah jaing ge nu Allah geus kumaha Allah bae kadengin da ku kaum Jabariyah ditukang tah akur jeung urang Abu Nawas geus mantap geus akur jeung urang lah geus teh kudu dilawan cek Abu Nawas kumaha Allah bae nah eta maksudna mantak ditimpahan ge eta maksudna cek teh geus kuari mah geus aya akur jeung urang isukna darah datang sasalaman ka Abu alhamdulillah Abu Nawas duh kuari geus akur jeung urang emang kunaon atuh keur penting pan eta ditimpahan imah ku saeta nu ditimpahan ku Allah mun Allah nu nimpah mah aing kena cek tama sia kan nu nimpahnya laporkeun we ka raja bisa Abu Nawas pacar anak Allah atuh namun nang Allah mah aing kena tapi aing di jero imah kan teu kena atuh Allah mah lamun nimpa aing moal kudu aya gabletrek tak makan kadang bertrek berarti sia kan nu nimpa sabar urang aya meureun 20-an panggil ka dia kabeh pan sia ngomong keur penting cenah nang Allah aing mancing sia beunang gua bawa ka raja tah ieu emang kunaon nimpahan imah pula ih cek yana nimpahan Allah tuh geus salah deui bae tadi mah sia nimpahan aing Allah nimpahan aing kuari mah sia nimpahan Allah goblok ieu budak iyalah kaum Jabariyah nu mantak sing hade kuari bertumbuh kembali di Indonesia kaum Jabariyah kaum Qadariyah nu kumaha Allah bae kuari tumbuh kembali torekat mararikung tumbuh kembali kaum Qadariyah nu segala rupa kumaha Allah bae kapanggih kuari ambalaya di Indonesia entak sing hade mun deuk ngaji di lembur sing hade deuleu ieu seh guruna kaluaran mana jeung ahli sunnah wal jamaah apa lain sebab naon ieu kuari ambalaya kaum Qadariyah kanu kumaha acak Allah bae dia tuh kumacak Allah ke ai leho nongtot atuh susut asin sia kajian kumaha kiai eta leho nongtot kumaha Allah bae sia kumaha Allah bae engke datang ka dieu kumaha Allah bae teu beres sama kos gitu ya Allah ya Rabbi di zaman Junaidil Baghdadi Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah kutubul auliya anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus karena tetep bae thariqah teh ya di atas syariat secara zahir ngalaksanakeun syariat kemudian di jerona make hakikat samemeh datang ka hakikat suluk thariqah ngaranna cara-carana terserah guru anu mere ka murid atuh wabeh jelema arilu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehna tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana anu biasana ngajina ratusan kuari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi sababaraha kiai bahkan nu kandas nu ngaji sama sekali nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran deuk debat Syekh Junaidil Baghdadi datang kabeh Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat cik Imam Junaid jakulaga nu dikembangkeun mah syariat tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat eta mah kan urusan batin tapi tetep bae kudu bersyariat ulah ge kapan nu dikembangkeun mah syariat tapi anu timbul di masyarakat hakikatna ieu teh mama
eta makan rahasia Allah. Itu bisa tetap mama ieu tetap kudu ulah ngayakeun pengajian. Ieu tuh kula lamun nu ngaji ge masalah, asal ulah daratang. Sak tetungtung daratang atuh kula mamagahan. Eleh kabeh pokoha. Dah. Teu bisa. Pokona kieu bae, lamun endeuk. Terus ulah ngomong tarekat, ulah ngomong hakikat, urang syariat bae kajian hukum ge. Jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat, ahli Allah. Eleh deui. Tetap kajian kumaha ge ulah sok mamawa tarekat jeung saha hakikat kudu pa syariat bae. Ieu bahaya ieu kabeh. Ieu garajina teh ka mama, kami ieu teu boga murid. Ieu pantah mah gerak Allah. Capek aing ngomong sia. Geus kuari mah kieu bae. Urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah. Ngayakeun musabaqah. Festival. Coba ini hebatan ahli toriko apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh ceknya di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli toriko. Tuh masalah hayu atuh ceknya teh. Tenang bae Junet. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah ulah ngararaji ka kula tinggal di tarahan bae, ulah kuna ngaji, unggal pengkolan tahan ulah ngaji ka dinya. Masalah kula mah ieu mah ibadah ka Allah. Keur aya jelema atuh kula mah ngaji, keur aya jelema maca Quran, kula mah maca shalawat. Geus hese-hese teuing kula mah di kamar bae jeung pamajikan kula kaya anakan-anakan. Sia ngomong padu bae. Ali hakikat bagus itu. Gawe nya mah. Sebab nya mah geus pepegatan sabon. Gas. Akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mayit bae roha. Ye, cak ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh deuk karasakeun ta anggur amis haseum aya teu didahar mah kumaha. Bener cek Syekh Junaid. Nah, kuari coba keunggulan ahli hakikat naon? Jitu keunggulan ahli hakikat mah biasa bae. Lamun keunggulan berarti di stop ulah ngaji. Masalah. Henteu. Kami hayangnya keunggulan ahli hakikat naon? Keunggulan ahli hakikat mah eueuhna naon ngan ka Allah doang maksudna kitu ge di atas syariat. Coba buktikan. Dibuktikan kuari ku Imam Junaid al-Baghdadi. Cokot ka dieu batu tilu. Cokot batu tilu. Balangkeun tuh murid-murid kula nu ahli thariqah tuh nu geus datang ka hakikat. Balangkeun. Tilu balangkeun. Hiji-hiji. Balangkeun. Allah cak murid-murid. Barangkali hiji deui. Allah. Barangkali Allah. Coba kuari tilu balangkeun ka ahli fuqaha, ahli syariat. Balangkeun. Baik. Haram yang ngabalangkeun bos ieu. Ieu haram ieu, goblok ieu, tolol ieu. Balangkeun deui. Ieu hukumna biadab nu kos ieu. Wali haram. Balangkeun deui sarua bae. Bedana sakitu. Lamun ahli syariat mah dibalangkeun batu ngocoprak. Mun ahli thariqah mah mun dibalangkeun batu. Allah. Tah, dibertanya ke masyarakat mending mana? Ya tuh mending Allah. Tah terserah. Kula mah balik bae ka dieu. Bedana sakitu. Tinggal ahli syariat we nya najah nya cak nya teh. Lah orang gak gugur bae tuh kada tuh jagan teh. Eleh ahli ahli fuqaha ahli syariat ngaguru ka Imam Junaid al-Baghdadi henteu kudu
make karomah teu kudu kakarak ge make akal doang. Encan ditembongkeun karomah Syekh Junaidil Baghdadi encan. Ngagerokeun manuk, nyana hiber di awang-awang, nyana bisa napak sancang, encan ditembongkeun karomah kakarak make akal doang. Nah, lamun ahli thariqah mah di balangan batu teh eta teh sebagai gambaran simbolis doang, langsung mereka Allah. Oke, coba ge, lamun ahli thariqah mah asalna naon teh ditajong Allah heula teh lah. Tapi lamun ahli syariat goblok teh batu teh meuleuh goblok sia kae. Cak batu emang aing iradeulna. Tuh kan. Beda sih. Masya Allah. Nanya awewe ge ya ahli thariqah mah lamun nanya awewe. Neng di mana neng? Di Allah Karim. Beres. Beres sakitu dah. Maha kawasa Allah nyieun hamba tersebut ka kula beres. Coba ahli syariat, neng ke mana neng? Awas ya kuai. Awas ulah sambatkan ya sia lamun encan mamawa sepak ka imah aing. Parang sana aing teu nyaho ka Cisok kamareunanan. Ahli syariat. Beda setik tah. Etalah ahli Allah jeung ahli syariat tinggalin ahli syariat mah. Dagang. Rugi dagang. Rugi. Masya Allah Karim. Allah saat ieu mere gerak dagang rugi selesaikan. Coba ahli fikih. Kunaon mah haji dagang rugi. Aja kudu kumaha teluh kabeh. Beres kabeh ge. Aja kumaha tuh? Mun beres, anak incu nu beres kabeh ge. Dasarna nu ngatukung kabeh ge. Dahar-dahar ti aing, nginum-nginum ti aing. Giliran aing rugi aing disengsarikeun. Wara roblok kabeh ge. Dibelem ka ieu imah, tolong teh coba. Ahli syariat apa gitu? Je, atuh tuh kadenge we ku anak incuna bah. Atuh rugi sih kok rubah yang dibakar. Gua aja. Jangan ikut campur lo. Gua lagi pusing, ikut campur aja. Ahli syariat begitu. Tapi lamun ahli thariqah lain. Maji dagang ku, Bang. Iya, teu kabeh gerak Allah ieu. Urang sakadar ngalaksanakeun. Sabaraha taun untung mah kakarek dibere rugi sakali malah mah kula minta deui ka Allah rugikeun deui Gusti. Pan kitu amat tiis sapira dunia atulah dunia mah tuker ayana nya sakadar gogodan doang ja. Tuker eueuh masalah. Ngeunaheun ngadegena. Tararis. Tiis tenang. Jaga orang kiai anu narekat ge. Waalaikumsalam Ustaz. Kiai, padi loba amat atuh nu Allah wayah diayakeun wayah ke dicokotan. Oh masalah. Coba ka ahli syariat. Kiai, eta mobil aya eta. Oh, mobil ngridit puguh can kabayar bulan ieu ge. Bantuan tah aing tah. Puyang aing ieu kredit. Baheula di udah kreditan we aing. Puyang biasa. Nu kamari mah pamajikan ge dijual gua aing. Beda. Nada ge geura ahli Allah mah senang kana hati tenang. Masya Allah. Tapi lamun ahli fikih capek urang gajan gua ku Bang. Capek jasa ngadengikeunana puyeng jasa. Beda karasa mentak ngaji teh kapan supaya tiis kana hati. Boro-boro anu ibadah nu teu ibadah ge perasaan deuk ka surga bae. Aduh, geura jarang ngaji di dieu kurang eta. Urang salah ge hampir ka surga hampir. Tiis perasaan. La iyalah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Moal mampuhan jelema iman lamun henteu ku iradat Gusti sanajan deuk iman tapi lamun ku Allah henteu dikersakeun mah atuh tetep bae nyicingan dina kafir. Aya pula moal kawasaeun nyana kufur tina iman padahal mah nyana teh deuk kufur tapi teu dikersakeun ku Gusti Allah sanajan nyana boga maksud deuk kufur tetep bae teu dikersakeun ku Gusti Allah mantep. Berarti ieu urang teh kumaha cakersaning Gusti iradat Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Mantap doa eta teh dibaca orang-orang ge dina malah mah diterapkeun dina tahiyat. Dia mah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika malah ditambahan wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin.
ada ya Rasulullah kunaon emang kutuan sok ngadoa eta bae ieu Ummu Salamah sanyana anak adab hirup teh baina usbu'ain min asabi'il khaliq min asabi'illah aya di antara dua kehendak Gusti paman asya'a lamun dikersakeun ku Gusti Allah naja salamet waman asya'a dhalla wa zago lamun dikersakeun ku Gusti Allah sasar cilaka hanya Allah lah anu nentukeunana urang hanya munajat ka Gusti Allah antara salamet jeung teu salamet Allah nu nentukeun antara sugih jeung susah Allah nu nentukeun antara makmur jeung cilaka Allah nu nentukeun seakan-akan kabeh ge ieu teh okos nang urang kaayaan nagara model kos kieu teh hakikatna mah nang Gusti Allah sebab kudrat jeung iradat Allah teh ieu aya di Allah secara mutlak urangan sakadar berupaya doang nu nentukeun tetep bae Gusti Allah urang datang ka dieu seperti nang urang daratang ti mana ti mendi daratang melalui kendaraan nu ngeteng nu sorangan okos nang urang hakikatna mah nang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi lamun urang sadar ka dinya moal kudu bingung-bingung lah saya geus kawin encan aja emang teu hayang atuh encan dikersakeun ku Gusti Allah atuh tenang we sih sakali dikersakeun mah sanu nyaho sakaligus opat sapoe kawin usia gede hate bat ieu tuh kersaning Gusti tah urusan kos kitu babari tiis kan kana hate tiis coba lamun ka ahli syariat enak sia can kawin nyaho ieu babaturan aing geus karawin kabeh tinggal aing ya aing teh jore-jore teuing sebenarnya mah ieu mah sana Gusti Allah teu merhatikeun ka aing mulai ngepek ka Gusti Allah segala kurang perhatian lah naon lah syariat begitu bae tapi lamun ka Allah ngeunah siapa can hayang kawin sanu teh hayang atuh kawin pan atuh encan atuh encan dikersaakeun ku Gusti sugan atuh sia gegeran-gegeran sejuta kali hayang-hayangan aya Allah encan mah tuh jamoal atuh geus jadi siapkeun ti kuari ji atuh ti keur ieu ge aing geus siap bae ngan atuh aing can dikersakeun atuh kumaha sia lamun dibawakeun ku ari ku aing dek dibawakeun sa dek dibawakeun awewe lamun dibawakeun awewe andai kata nu geulis Allah teu ngekersakeun mah henteu andai kata aya nini-nini tapi tulisanana aing kudu kawin ka di nini masalah sia kok bisa jadi kieu aing jadi wali ku ari tenang aing hirup ku ari iya tuh kumaha Allah bae elehon nongtot kumaha Allah bae sih kumaha derap-derap keudana ngeunaheun jeung ali Allah mah eueuh bingung kaluar ti majelis sendal eueuh ngaji emang kemana atuh meureunan digerakeun ku Allah kudu aya nu make atuh masalah leungit ji atuh emang tadi lagi nang meuli duit lagi atuh ti Allah ieu haju kuari dipake ka dieu dipake ku batur masalah haju maju moal make sendal leh atuh teu make sendal ge atuh sapira suku jang kena ge bakal dikubur urang dikatanekeun senang kana teh masyaallah maji boga ilmu tuan atuh geus kitu bae gerak Allah memang moal diteangan ge atuh lamun lain milik ulang mah moal gitu di teangan ge aya malik milik urang mah atuh ge aya deui geus kumaha Allah bae lah sapira suku dimanja-manja teuing masyaallah ku ngeunaheun perasaan nikmat kana hate teh coba lamun ngaji bae emang leuseunat goblok ge jelema ongko ngararahi engko barali sendal tolol jasa emang meureun mah ngaji osok maling atuh sadejan osok ke pan aing mah maling ge sendal jepit doang ieu bahkan sendal kulit bara roblog kabeh ge geus sabaraha kali maling atuh aya 5 mah atuh 5 ge ieu sendal kulit hiji atuh geus babad goblok kabeh ge siana ge termasuk darah roblog tolol kaluh waing jeung kiai-kiaina deh hareudang jeung ahli syariat lah hareudang wae ngeus hareudang wae masyaallah coba ge lamun jeung ahli hakikat beungeun maji tas di mana ngariung aja menang berkat leh
atuh tamakan urusan Allah kadang-kadang menang kadang-kadang telah atuh sapira berkat amplop menang tidak masalah kos kitu ilah tuh pokoknya bangis kumaha Allah baik ya orang gerak-gerak nang Allah cicing-cicing nang Allah dibere-bere nang Allah geus kumaha Allah baik senang henteu ieu beureuh berkata tinggalin sabodo keur di dahar bae ku batur masalah lah sapira berkat jak kamari ge meunang berkat dibaya kene geus ngeunaheun kan tiis kana hate sejuk geus sedeng tangan nasehatan batur ge sebab kos kitu geus bake saudara-saudara sekali mah majeuna Ji, ente bangun kepat. Tuh benang berkat, buara roblog panitia kabeh ge. Tarolo. Ya. Aing abong-abong panderi bat bitbet bae. Ya aing dirinya lalaunan mobil dut-dutan ge tetep bae wayah poho mah poho bae. Tolol kabeh ge. Saing moal deui aing kadinya. Ye atuh disusul bae. Sabodo sia geus. Nya kata dek disusul, los bagi dua jeung aing. Heuh. Kadangnya hareudang teh cara nu tadi lah itu dunia ieu sabira berkat tapi bari cerik lah sabira berkat dunia ieu kiai kurang geraya gerun ulah sok dipikiran. Eta ngaranna ngomong torekat tapi bersyariat sebenarnya mah. Atuh kajahoan ku urang. Nu asli torekat jeung anu lalagaan. Atuh lu asli torekat bagan tadi. Lah segera dunia geus aya ge itu can kadahar. Kamari urut berkat aya kene malah mun aya kurik dibikeun geus tenang we penting mah urang mah gaji we. Senang kan. Tapi lamun di makom syariat atau torekatan ya udah deh, emang kemana berkat? Nah, atau berkat dia lagi. Tapi itu ayah, sampai dunia tuh. Pan itu bang ada beri ya tuh. Nah, masuk di pikiran dunia iya. Eta torekatan karena teteger tahu kos gitu bah. Ya, anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun sanyanya kalakuan naon ka Allahum kutusaruna anjeun bakal digiring fayajazikum bi'amalikum maka Allah bakal ngabalas ka anjeun kabeh lawan amal-amal aranjeun kabeh geus kasimpulanana ajakan-ajakan Gusti Allah teh segerakeun ku urang ketika Allah ngajak ketika Kangjeng Rasul ngajak selalu segerakeun ku urang ajakan-ajakan Allah teh sebab eta nu bakal ngahirupkeun kana agama tetapi ingat awas mun tayangna ka Gusti Allah ulah borangan sebab Allah nu bakal ngarobahkeun ti borangan kana berani kana borangan buktina itu kaum kafir nu 1000 ternyata nu tadina berani dirobah ku Gusti Allah jadi borangan. Mukminin nu tadina borangan dirobah ku Gusti Allah jadi beranian. Nu mantak awas ka Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Urang ge lamun dek. Dah, udang ti penting. Mandi borangan mulai borangan. Gusti Allah Gusti anu mere kuat ka abdi, Gusti anu sagala rupana ka abdi. Bere abdi kakuatan Gusti. Sapira dihiwa, sapira momonon. Jadi baheula ge teh mangan omongan doang, can orang bukti. Cak setan aing deuk ngabuktikeun diri aing di hareupeun sia. Siap. Penta ka Gusti Allah, penta. Mantap ulah jadi seungseurikeun setan. Setan teh kapan hadir di sisi urang, yang serikeun ka urang. Cak setan da ji cenah jadi hamba Allah tapi asal Allah ngajak henteu tolol saja ngomong bae hamba Allah tetapi asal salat azan tilok gegerah asal boga dunia zakat tilok cenah ngaku hamba Allah setan ngeunying sedikit tolol teh budak tolol cenah setan teh lanatullah
Cing hade cenah sia urang sok nuturkeun setan pan ai ku aing diajak nirilik bae. Kakarak ge ku aing dibere HP geus ga HP bae. Hudang hees HP, endek hees HP, tengah poe HP, penting-penting HP. Ih cenah cek cenah setan lanatullah aing ngadengekeun bae tapi ja aing ku aing diajakan digoda nurut tolol. Dasar haji bloon. Kolot-kolot ge tolol goblok. Jadi setan teh sing serian asal diajak ku Allah. Hayo. Batur maka masjid nya nama HS calo. Deh, berarti haji goblok ieu. Kadanan nyana azan nyana qomat nyana imam mah. Atuh hayu-hayu ieu mah henteu. Setan ge serian. Ajakan Allah teh cenah sia ahli Allah tapi sia tilok nuturkeun Allah. Cenah setan laknatullah ieu aing setan cak setan asal ku aing getoel we sendirilik bae. Aya si Mbak we nah ieu si Mbak ye set leumpang. Aing asup ka sia. Suitan ge sia ieu. Suit. Cak setan teh tolol. Goblok. Cenah si ahli Allah. Pan kanu haram ge terus bae. Nah, geus teu kudu ku aing. Cak setan. Cuk ka dieu ka incuna. Ari kade aya naon bapak kolot teu kudu ku abah kolot ieu mah ku sia bae heula tah goda tah ki haji kos kieu haji tolol geus sia bae ke lamun incu geus teu teurak bebeja deui ka abah kolotnya oh ebah kolot enteng geus ku HP bae ge beak ge heuh nuhun atuh dibere pagawean heuh hayu geus ke ku abah dibere piala acengnya kos gitulah urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan rok gerak randapan Masya Allah aya di mana posisi urang aya di mana tentang urang ngalaksanakeun ajakan-ajakan Allah jeung ajakan-ajakan Rasulullah jeung datang ka mana ngaantisipasi tentang ajakan setan sebab sing hade ieu wa annahu ilaihi syarun kade urang bakal digiringkeun dihijikeun ti Allah bakal balik ke Allah wattaqu fitnatan wallahu a'lam